penyakit awewe hiji haliwu dahare dua haliwu kamu tergoblok duit teu pamajikan ustad teu pamajikan RT teu pamajikan tukang kakebon sarua kurang duit mamonyo teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya bantuan aing nyelengir. Wanita banyak menghabiskan uang untuk membeli baju yang bagus, padahal suaminya lebih suka melihat istrinya tanpa memakai baju. Anak mah anak calana morosot dihadekeun ku bapakna, indung mah indung sapaguh-paguh jadi morosotkeun. Anak teteh calana morosot ada ku salaki pan dihadekeun ku salaki merosot ke salaki barang teteh mah teteh pan sakitu paguh lagi pan rok pan dikorosot ku salaki. Anak lagi main tapi disuruh tidur oleh bapaknya, alasannya sudah malam jangan main, tapi pamajikan keur tiba jadi hudakeun diajak main. Beres ngelahirkeun capek urang peuting nyusuan anak leres capek nanti nyusuan anak capek. Oh, kok mau lagi anak laki mah bunyi gitu anak laki nya. Tapi senajan ojo capek ku anak tidak kadar anak mah ukur 2 tahun. Pan salaki uji mah nepi ka ieu tadi sapi pan. Hoyong ibu bawaun akhirat hoyong. Asli ya ulah nepi ka urang hirup di dunia tapi urang teu meunang hampura Allah gara-gara urang tadi teh rajulun sagolahu ma'asuhu an ma'atihi urang teh hayu wae naon budak-budak dunia poho kana akhirat atawa yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirata urang cinta ka dunia poho kana akhirat da cek urang ngudagna teh cek pikiran urang asapi aluseun asapi pilobaeun teu nyaho mah kabeh oge ujian maka gara-gara urang poho nepi ka urang teu meunang panghampura Allah lumantak supaya hate urang tetap waspada da ieu kade ulah eureun silih inget ulah eureun silih ingetan hiji hayang panghampura Allah hoyong bapak hoyong cisik ibu cisik pak haroyong ada bu ku ingin rungsing hanya bapak-bapak nggak spot mengajarkan bapak-bapak mah kurang baik hoyong panghampura Allah lamun hoyong panghampura Allah ya aya 4 golongan kade urang pariksa isi urang aya di antara 4 golongan aya 4 golongan nu teu meunang panghampura Allah di musim pengampunan sakit aya 4 golongan nu teu meunang panghampura Allah di musim pengampunan. Mana? Ramadan teh kamari Allah ngaurkeun ampunan. Ramadan kamari teh eta teh keur urang kesempatan emas keur meunangkeun hampura Allah. Tapi setelah Ramadan berakhir nya pemenang hampura Allah kunaon? Sebab di tengah megahnya hampura Allah ampunan Allah ada 4 dinding yang menghalangi ampunan Allah sampai kepada kita. Kayak sabaraha? Aya 4 dinding. Di itu center nyorot. Yo, kalieu keur kabeh ada. Sok atuh kalieu. Di itu teh center nyorot ka dieu. Cing, nepi moal. Di itu nyenter ka dieu. Kasorot moal. Kasorot. Ngan di dieu na aya dinding. Nepi moal. Beh ditu mah kasorot, beh dieu mah henteu. Beh ditu mah kasorot, beh dieu henteu. Kunaon?
nu ieu mah teu kahalangan, nu itu mah hartos. Nah, ieu oge hampura Allah kahalangan ku opat dinding bedakeun ulah. Hiji nu mantak ngahalangan hampura Allah kamari nepi ka jalma di bulan Ramadan, terutama di akhir bulan Ramadan. Matak bagja kamari teh anu malam takbir jelema ngadoa, ya Allah hampura abdi, sebab hari malam takbir teh malam Idul Fitri termasuk malam ijabah, termasuk malam ijabah. Ya jelema anu teu dihampura ku Allah muka hiji mudminu khamrin, jelema anu nyandu nguyuk keneh nginum minuman haram nu disebut arak, atau yang memabuk, yang memabukkan. Kade pemuda, kade lalaki, golongan nuka hiji nuka halangan tina panghampura Allah teh mudminu khamrin, jelema anu masih keneh nyandu ngurus nyekek botol minum arak. Insya Allah di dia memual ayat jauh ngelina merenya. Insya Allah mual ayat di dia mah. Hiji naon cenah Bu? Jelema anu pecandu arak, bir, alkohol yang memabukkan. Pak, visi ayat di antara anu masih kena resep ngemutan. Innal abda layak dipuluk matal haroma fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Lalaki anu ngasupkeun dahareun haram, inumun haram kana jero beuteung, sanajan satetes sanajan sacuil, cukup keur manehna 40 poe 40 peuting amal solehna moal ditarima. Salatna, puasana, ibadahna, maca Qur'ana, sedekahna, naudzubillahi min bayangkeun 40 poe 40 peuting eta satetes pomo sabotol. Encan satetes, encan waka mabok satetes ge cukup keur ngahalangan amal urang teu ditarima ku Allah. Kade sing waspada Bu, sing naon cenah? Sing waspada, urang kudu hati-hati, terutama anak-anak remaja yeuh. Ku urang kalingahkeun ulah nepi ka nepi ka dieu, ulah nepi ka sampe ka dieu, nu kalaritu patut ulah nepi ka wawuh jeung anak-anak urang. Jaga ku urang. Ku urang kolot usaha deui. Matak rek anak saha kadeulu keur ngekek botol geuingkeun. Setuju Pak? Rek anak saha kadeulu keur ngekek botol mah geuingkeun. Sebab angger lamun geus datang bencana mah lain ka pelaku ngumpul kabehan ge kabage. Dua berdagang disebutnya. Nu kadua jelema nu teu meunang panghampura Allah teh adalah qati'ur rahimi. Jelema anu mutuskeun silatur Bu. Lamun aya jelema masih keneh dendam, masih keneh ngeteuli, padahal Allah geus naon? Allah geus ngetuk hatena ku kalimat takbir. Ketika kadenge di unggal masjid kakna naon? Kana ceuli urang nepi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi hati urang henteu ngaletek bae. Hati urang nepi ka embung keneh ngahampura ka batur, berarti ibu masalah ibu leuwih gede. Berarti penyakit bapak leuwih parah. Sekelas Ramadan teu bisa ngarobah sikap urang, sekelas Ramadan teu bisa ngageserkeun akhlak urang. Berarti penyakit urang teh parah.
lamun sakelas Ramadan tuh bisa ngarobah akhlak urang. Memeh Ramadan urang teh ngedul karena sholat, memeh Ramadan urang teh ngedul karena berjamaah. Ramadan beres tapi kelakuan urang angger keneh, berarti penyakit urang teh parah. Ramadan wae itu bisa nulungan urang, berarti urang teh kudu bener-bener berserah diri ke Allah. Berarti urang teh kudu bener-bener tobat. Lamun Ramadan wae itu bisa ngarobah kelakuan urang. Go ade jelema nu mutuskeun silaturahmi moal meunang panghampura Allah. Lantaran ari panghampura Allah hayang ai kabatur mau ngahampura pantes teu. Sakai deui ai panghampura Allah hoyong ai kabatur mau ngahampura pantes teu. Aya di lembur mah kadang-kadang jer teuing ai mah teu wauh jeung si eta ge teu rugi ieu aya. Jer teuing ai mah teu patanya jeung si eta ge teu mata rugi ieu aya. Nah eta teh sarua jeung mutuskeun silaturahmi. Bae ai mah teu wauh jeung si eta mah teu mata rugi asal komentar dahar ka si eta we. Aya nu ngomong kitu? Eta teh mutuskeun silaturahmi. Dangdanan hate. Dangdanan. Kumaha carana? Berusahalah untuk memaafkan orang lain. Ya, sawu Rasul kieu. Ala adullukum ala khairi akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Sahabat, daek teu ku kami maneh dibedaan akhlak ku pangalusna penghuni langit jeung dunia. Akhlak ku pangalusna di antara penghuni dunia jeung akhirat mana? Hiji, antasila man qata'aka. Daek nyambungkeun tali silaturahmi nu geus putus. Matak bisi ibu pernah papaseaan, pernah nyicingkeun jalma, pernah nyarekan jalma, geurah sambungkeun deui ku jalan menta hampur silih anjangan. Kartos itu kade. Dua, waktu tiaman haromaka daek merek kanu koret. Daek lagi deh. Kosong. Bisa kira-kira urang merek kanu koret? Hei. Bisa kira-kira urang merek kanu koret? Cek salaki kieu. Entin. Aya entin. Cek salaki. Entin. Yo anterkeun ka ditu ka saha? Kasih mae. Aya mae. Mae munah. Moe maneh. Atau mae saroh? Moe sirah. Cek salaki, tin, naon yo anterkeun ka ditu aturan, kira ka ditu si mae karunya. Wah cek cek. Duawe ngajaran si mae. Aing daripada dibikin kasih mae mending kasih wati. Kasih wati mah kamar ge budak datang di kota teh kamar ya. Ingat tuh ka anak urang ngupulat 1000 wae mah. Aing mah kasih mae mah bororah ingat ja kamar ge menang ala peuting sugan mere. Petot-petot aja. Sugan eta kamar si mae panen waluh teh geut. Sugan mere sagendul eueuh. Kata aing daripada nganteran kasih mae mending kasih wati. Si wati mah nya ge heuh sok pinjaman duit, sok maya. Aing mah naon si mae mah harenak si eta mah. Aing nginjem boki lagu mayar harese. Aya begitu aya. Aya jelema sok wani nginjem ke wani mayar aya. Oh, kayak warung di rumah tereng bangkrut. Ulah sok licik, cek. Ulah sok licik. Di giliran kegoblok duit, ini ke warung tetangga, cek nyelangnya. Beas 2 kilo. Sari ini 2. Dok setengah. Daun tawar. Roy kok masako di dikeun. Sabaraha
55.000 catet semoga warung manggas ngekek atuh boro-boro bati modal lagi ke bawah aing kumaha balanja euy isu ari modal ka bawah nah hari geus boga duit borora amer hutang kalah idit ka kota ka ditu balanja teh ka Alfa aya begitu aya cekek bo bo eta teh sarua jeung mutuskeun silaturahmi matak jelema nu hayang mutuskeun nu hayang nyambungkeun silaturahmi hiji silih anjangan lamun ibu nganjang ya Bu ya nganjang ka imah dulur atawa ka imah kolot hayang tereh cangreun mah ceuk Rasul hayang tereh nyangreun hayang tereh hangkeut ceuk Rasul ulah lengo kudu barang bawah ulah wakan halus sanajan kira tapi jadi buah tangan insya Allah itu teh bakal raket sok rasa ku teh nganjang ka imah dulur ka imah kolot hek lengoh da beda atuh responna betul tapi nganjang ka imah kolot ka imah dulur ulah mawa nu alus mawa keresek hideung we kumaha kata jeung saka dieu jam sabaraha itu tadi mah isu atuh meunang mejaan ka mereka dieu kitu meureut mah teh goreng ranginang heula atuh imah jadul nyaho mereka dieu atuh teu eueuhna naon di dieuna terus dia ka dieu bilang ngopi eueuhna naon teh goreng nya kulit dipanggoreng tuh kue cili bolong ieu nya cili bolong geuning kos donat geuning goreng teh geun aya begitu di dia aya kue teh geun kue anu coklat teh geun barolong hah ane agrem di mana naon ngaranna di dina ane agrem naon cek saurang ngomongna juri naon Ali Agrem mau sebut Ali Agrem kunaon jadi mah Ali Agrem ngaranna kapan dia aing mah cili bolong cili bolong ngaranna gitu aya deui gini kos tambang tak kue naon gitu ngaranna kue tambang jadi mah kontol bebek kata aing geus sarua teu hayang ada hari nangis sikeun lalaki ngaran koe kodok bebek bo segala disubuh-subuhkeun naon kurido ieu lantaran nu datang aja kata ge euceun kan yang mah dulur lanceuk mah adi ulah mawa nu loba mah saeutik asal aya keur nyanggeutkeun beda so betul nya entak urang ge kudu kitu nah bisi di dieu ibu daek mere kanu sok mere punten eta mah lain bageur eta mah balas jasa sok ibu ngandeuran tetangga nu mana sok barang mere ka ibu sok barang anteur ka ibu eta mah lain bageur ibu balas jasa eta betul nu disebut bageur mah bapak bisa mere kamu korek bisa mere kamu korek atawa bisa mere ka jelema nu hewa ka urang ya geus pupuh si Eni teh aya Eni geus pupuh si Eni teh sok ngomongkeun urang geus ilaha di lembur mana Eni ngomongkeun Iis ngomongkeun Esi ngomongkeun Edah ngomongkeun Elah ngomongkeun Nunung ngomongkeun Nur ngomongkeun Wati ngomongkeun Aing so berapa ke ibu-ibu mau pulang tidak berapa ngomongkeun Aing eta berapa dia tadi kayak puring ngalewat cenah itu cenahnya bagaimana nya cenah eta cenahnya tilu hete eta horek cenah nah dina YouTube cenah asa gede cenahnya
Ai asli nama cenah geuning leutik. Ih, marang jaga teh ai. Ulah ngomong-ngomong leutik ai. Ai leutik-leutik di sabakan mah gedean. Bu. Ah, urang teh apal si itu teh nyeun kagorengan ka urang. Deula malah haliwu sosis deula. Jadi awewe mah ya kayaknya banyak awewe hiji haliwu dah hareun dua haliwu namun teu goblok duit so hari geus dia penyakit pikang mah hiji lamun pagi dah hareun haliwu dua lamun teu goblok duit haliwu awewe naon nyengir ya iya dasar lagi penyakit awewe mah teu pamajikan ustad, teu pamajikan RT, teu pamajikan tak? Teu pamajikan ustad, teu pamajikan RT, teu pamajikan tukang kakebon sarua kurang duit mamonyong ngerasa teu? Pasti karena awewe mah kurang duit mah monyong tiga hasupan non sebabna dari ngaran ka ustad mah panari ustad mah kawas gebog runtah gitu nu kumaha ge asup nu alus asup nu goreng asup gitu nanti loba diantara jelema nu curhat nya cenah Kang naon rungsing cenah ku pamajikan kitu eta cenah teu beunang ditanya monyong di isuk cenah di ka sore teu cek aing ieu mah kurang duit digana sabaraha eta resiko dapur sapoe 100 atuh teu usin cak aing 100 mah zaman kiwari 100 sapoe mah kana naon betul oh tuh betul si korban sabahan sabaraha 100 deui penting teh pendak di masjid alhamdulillah ustaz cagur oh berarti kurang naon kurang duit datang teh hiji ustad pusing tulungan cenah bawa jika gitu teuing di kamari monyong wae teh cager-cager ieu mah dipasok kamari cak aing ieu mah kurang duit sabaraha saya si dapur sapoe 100 tambahan 100 deui bila perlu 200 tambahan cager mah ajaran ai isuk teh penat ustad geuning teh cager kayak gitu majikan sia nu mana tuh cenah keur ka warung di dieu poe goreng eta mah monyong ti baheula atau di kodimna kita mau cager-cager tiga rasa juta gitu anggur wae goblok ka aing teh bo euy bo ade jadi lamun urang hoyong kaasup jelema nu boga akhlak pangalusna penghuni dunia jeung akhirat nyambungkeun silaturahmi nu kadua daek mere kanu koret atawa daek mere kanu hewa si itu teh hewaeun ka urang tapi urang bisa keneh mere ka manehna bisa teu urang kitu bisa teu kira-kira aku banyak sarua hayang pedir puguh si eta teh nyieun kagorengan ka urang nyieun cuak nyieun rujit ka urang teh jadi pikiran bisa teu urang tetep mere bisa lamun bisa lulus berarti akhlak urang lamun teu bisa berarti ece akhlak di bawah rata-rata berarti ece teh emboh leuwih hirup teh naon sebabna ilahar sarojeng batur gitu sarua goreng mah maka hirup mah kudu beda ti batur ngan beda ti batur teh lain beda teh pedah goreng pedah contohna si itu pihewaeun ka urang si itu nyieun cuak nyieun rujit ka urang teu kapake akhlakna kalakuanna ku urang tapi urang bisa keneh mere tak eta teh akhlak kitu kan akhlak sae gitu ulah jauh-jauh kasalaki we ibu kasalaki
Eta salaki lolobana pikeuleuh pina daun. Jujur, ngomong. So, eta salaki ibu. Geus teh laki mata norek ieu. Sok ngomong, sok. Eta lolobana eta kira-kira salaki ibu teh. Lolobana pikeuleuh atawa pira sempeur? Pikeuleuh. Ke. Bener pikeuleuh. Ari anak sabaraha eueuh ayeuna? Jadi ngomong. Anak sabaraha? 2 itu 3 ya 2 ya 2 ti sabaraha? Terbuka anak nge-download atuh sabaraha? 2 itu dua. Nah, ada di makaranjin alatnya 2 gitu. Sebenarnya tilu putih saya temannya. Tilu betul 2 ya tilu. Itu sebenarnya. Menuju naon? Oh, menuju ngandung. Buka sabaraha? Buka hiji. Oh, tuh Grace. Kita duduk pantau sabaraha? Hiji. Nah itu hiji tukang mana? Ih hari hiji keneh wae. Oh tiris dan dia mah tiris berlain teh hayang tiris ayo mana hane heueuh. Naon? Oh nya. Bu, cenah keheul ka salaki aya anak gablek. Eta keur kumaha sih? Atuh kahaja kumaha? Heuy. Bu, ulah waka kabatur ka salaki weh heula cek tadi oke. Lolobana pirasakeun pikeuleuh. Sanajan salaki ibu ke naon untuk loba pirasakeun tapi pikeuleuh tapi ibu masih keneh taat ka salaki. Taat ibu teu kahalangan. Ibu masih keneh nurut ka salaki, nuturkeun ka salaki. Tah eta teh akhlak. Betul. Terus dikitu tangarana. Lamun urang kakarak bisa merek kanu bager lain akhlak dicari oge eta mah balas jasa atos nu katilu wa taqwa amman dolamaka daek ngahampura kanu dolim ka anjeun ya lamun aya jelema mere pilara mere kakeheul mere kapusing kade sing daek ngahampura supaya urang teu kaasup mutuskeun supaya urang teu kaasup mutuskeun silaturahmi eta di antara jelema nupang bagja-bagjana nu daek ngahampura ka batur. Semakin Bapak memaafkan orang lain, Bapak bukan sedang menyenangkan hati orang lain, tapi kita sedang memerdekakan hati kita sendiri. Semakin kita memaafkan banyak orang, semakin kita ringan hidup ini, ringan langkah ini. Semakin kita memaafkan orang lain, maka semakin merdeka hati kita Pak. Atas deh bagi hampang hirup kurang teh sok ibu sok ayo jelema pikeuleuh picarekeun piomongeun tapi ku urang dihampura hirup ibu bakal merdeka hirup bapak bakal leuwih maju tibatan jelema eta sakade aya jelema nyieun kagorengan ka urang dolim ka urang picarekeun kalakuanana piomongeun kalakuanana tuluy ku urang jadi hampura jelema eta teh percaya atau tidak hirup ibu bakal selangkah leuwih maju selangkah bakal leuwih tenang tibatan jelema eta. Heeh, teu cukup ku amin sia kudu ngahampura ka batur. Amin ngeudeuk kaiteun hampura. Mata bade ngahampura tetangga bade. Oh, aya bade berarti ayanya. Oh, mata kurang anu alus mah hirup teh ya
anu alus mah hirup teh ulah piomongan picarekeun tapi kudu pihak kudu naon ngahampuran kade ulah hampuraeun sing daek mere secara anggus saya kok kami heula anu ngomong sing daek menta hampura kabatur mere hampura ulah hampuraeun oke deh cicing bikang cicing oke sing daek menta hampura kabatur mere hampura kabatur ulah hampuraeun nah kita geus alus hirup urang saja kantos pun beres tilu matak lamun urang geus ngajaga ku tilu tadi insyaallah urang teu kaasup mutuskeun silaturahmi teruskeun nu katilu anu moal dihampura ku Allah nu kahiji naon inget keneh nyandu arak nu kadua mutuskeun silaturahmi nu katilu nu moal meunang panghampura Allah teh adalah akun liwalidayhi anu doraka ka indung doraka ka kolot jelema nu moal meunang panghampura Allah anu doraka ka kolot kolot aya 3 sabaraha aya 3 hiji nu ngalahirkeun urang ka dunya 2 nu ngawinkeun urang ka anakna 3 nu ngaluarkeun urang tina kabodohan saha guru sarede hiji hiji naon nu ngalahirkeun urang ka alam dunia saha Ibu Rama Ari indung anu ngandung cetitik Hari bapak nu ngayuga Hari indung eta nu melendung Hari bapak anu ngompak atuh jadi kompak mau melendung heeh aja eta melendung makan ladang kisah kasih kusah kosek heeh atuhnya ladang jerpet tujar tojer di luhur karpet heeh eta cai ge halimu eta cenah geus jerpet putih jadi jelema nu doraka ka kolot moal meunang panghampura Allah bahkan rogima anku rajulin adraka indahu abawahul kibaro fala yudkhilahul jannah rugi jalma cilaka jalma nalangsa jalma balangsa jalma nu kumaha ongko hirup jeung kolot kuanana atawa salah saurangna tapi jadi jalan ke surga maksudna itu bakti ka kolot sanajan bapak tukang sedekah kabatur sanajan bapak tukang salat sanajan bapak tukang puasa sanajan bapak teh tukang nyieun kahadean tapi lamun akhlak bapak kanu jadi indung goreng maka ibadah bapak usia ibadah bapak usia lantaran naon lantaran cek Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan cek Allah kami geus ngawasiatkeun geus ngahukuman anjeun ulah rek ibadah kasalian ti kami ulah rek ibadah kasalian ti Allah tapi anjeun kudu bakti kudu sujud ibadah ka Allah jeung lamun urang geus bisa diajar ibadah ka Allah kade wabil walidaini ihsana anjeun kudu gawe alus kana jadi indung tingali ayat eta marentahkeun ibadah ka Allah satu sisi Allah marentahkeun urang kudu mampu nyieun kahadean kana jadi kolot
ngandung harti kewajiban kurang teh hiji ibadah mahdoh nyaeta kurang ngabdi ka Allah, ibadah ka Allah kalayan naon kalayan sampurna. Nu kadua na saenggeus kurang bisa ibadah langsung ka Allah ade ulah poho kurang teh kewajiban aya deui ibadah goer mahdoh mana ibadah goer mahdoh nupang hiji nu kahiji na nupang utamana nyieun kaalusan kanu jadi indu bo ieu mah boro-boro ka kolot boro-boro ka batur ka kolot gekor boro-boro ka batur ka kolot hitung-hitungan nya moal ka kolot wani nginjem duit ka anak berarti anakna tambelar kalau dari kolot tapi ka kolot wani nginjem duit ka anak berarti eta anak kurang perhatian kalau jadi kolot. Mana buktina kolot nginjem ke anak majar mana cenajan coba mah nginjem heula duit keur butuh gua ngajak anakna elak mah bebeja heula kasih nyai dolo eta aya nu kitu aya nu kitu oh gua euceuk pamajikanana salaki ibu merek ka kolotna sanajan teu bebeja ka ibu benar kecuali lamun kitu salaki ibu teu tanggung jawab ka ibu ari mitoha dicukupan ai pamajikan dikerek kakara kolim eta selama nafkah ibu dibikeun selama hak ibu kacumponan anapun salaki mere indungna jeung dulurna sah-sah kudu bebeja cenah bebeja ka ibu berarti salaki ibu ngahargaan ka ibu tapi lamun kudu badami heula ka ece lamun teu dibadamian baeud ece teh berarti ibu sarua jeung ngajauhkeun salaki jeung indungna ingat ce hei ulah congar cengir sih ingat ingat hei bakti ibu hei bakti istri maka salaki ingat bakti istri kasalaki tapi salaki maka saha nah ibu tuh kawas ibu buka anak lalaki ibu teh bakti nak kasaha kan ibu kan ibu maka saha kasalaki ibu berarti dina arti Allah parantos ngangkat awewe tiga tingkat so ibu boga anak lalaki kudu bakti ka ibu kudu bakti ka salaki lumawi yuk kelingan salaki pak naon geus lila teuing urang teu nganjang kasih emak geus lila teuing urang untuk pasono jeung si emak yuk urang longokan si emak karunya bisa hayangan pendak kadang-kadang kolot urang teh hayangan pendak jeung incu kadang-kadang kolot urang teh hayangan pendak jeung minantu kadang-kadang kolot urang teh hayangan pendak jeung anak ingetan bu woi ingetan salat bere supaya meke teu hese boga pangabutuh urang teu hese bere da moal rugi mereka bapak mereka emak mereka bapak mereka emak mereka bapak mereka emak yo bisa dibikeun kabeh pantas eta teh turu yu pisan kacida maneh jeung kabina koret jaga ke karuhung bisi hajakal bari tongka paksa mumpung aya bari tongka paksa mumpung boga teu kawace ode meuni gaya teu kawace ode meuni gaya ulah loba gaya bantuan aing nyalangir ulah loba gaya loba gaya ulah loba gaya
awewe loba gaya korek lebaran teh mareli baju anyar mareli baju mahal. Wanita banyak menghabiskan uang untuk membeli baju yang bagus, padahal suaminya lebih suka melihat istrinya tanpa memakai baju. Betul? Betul? Betul kamari mah apinya ada ku ieu teh kamari abdi pasadu ka pamajikan Umi naon hampura ayahnya ari barudak mah dibelikeun teh baju Umi mah kotor teh kabelikeun. Heeh, cek kira pikir ai kolot mah naon sih udah gante geus lain baju anyar deui ai geus kolot masok teh kurang geutik baheula nya baheula teh pot murah kuat 3 sekel ewang eta nya eta geus malam takbir teh kus dijejerkeun baju teh ieu nu kahiji ieu nu poe kadua ieu nu poe katilu dijejerkeun sare teh dijejerkeun baju geus dipelok. Heeh kalakuan urang kitu baheula nya ngadenge takbiran teh bari melakukan baju jeung sapatu Allahu akbar geus dicokot teh dipake geus ngaca teuing ngaca. Heeh hayang buru-buru isuk eta ustad ngalaman teu ngalaman. Pasti ngalaman eta tuh anak mah anak maksakeun dibelikeun kan pamajikan mah poho hampura uminya ayah teu pameulekeun baju ieu duit bae ditukeun kumaha teh pamajikan wios ayah teu nanaon teu dibelikeun baju ge aya gitu. Pan ayah teu resep kana bawa umi teu di baju lain ge burung teh kitu mah samayangan. Nah makanya ada ibu oke ulah kamalina anteuing ibunya ulah loba gaya bari nagetan kunaon ari anak inget ai ka pamajikan henteu pan beda ai lalaki mah bo lalaki mah geus boga anak mah kanya teh tamplok ka anak lain ka pamajikan percaya teu lalaki lamun geus boga anak kanya teh tamplok ka saha amplok ka anak lain ka saha lain ka pamajikan percaya teu henteu ya buktikeun anak mah anak calana morosot dihadekeun ku bapakna indungna mah indung sapaguh-paguh diporosotkeun hiji belum melong teu ngarti dulu saya anak teteh calana morosot ada ku salaki pan dihadekeun ku salaki morosot teh salaki barang teteh mah teteh pan sakitu paguhna ge pan perok pan diporosotkeun ku salaki. Heeh hiji nu kadua ciri salaki leuwih nyaah ka anak daripada ka majikan. Anak mah anak berulit ge ulit ditasare ku salaki geus nek tos wengi bobok ulah amak wae. Betul? Anak lagi main tapi disuruh tidur oleh bapaknya, alasannya sudah malam jangan main, tapi pamajikan bertiba jadi hukakeun diajak main. Tuh sepusak ge seuri sarua rumah sa ieu meureun nu katilu budak sare budak sare tibra budak ayo juga mah kitu kan sare nah budak mah beda jeung indungna beda budak mah wah budak acaknya kita anik sih teh lain itu doang kalau cok ini cicing dari aweweknya dari awewek
menikah itu lah kan itu daripada hayo sih tadi kok ini dulu gila bae hayo hei mending KWC buru makanya masjid ya najis dirinya istrinya mah awe iya atau iki rek mana yang pohon deh ambil teh budak sar budak sare budak makan sare budak terpipra simbut anjing kapi hadekon buru-buru udah sieun budaknya tapi pamajikan masa gitu banget ya simbut di porosokkeun betul nah eta lalaki leuwih nyangka anak daripada pamajikan no kaopat bukti salaki leuwih nyangka anak daripada pamajikan mana salaki ibu gawe nyaba keluar ya salaki ibu gawe nyaba ini di imah kamana kalau berbatur kalau si eta gitu lele anak batur teh ingat ke anak sorangan tak kawas teh eta kategori sirup taman ingat seru aja ke anak aing gitu tapi lele pemajikan batur mah pohok ke pemajikan sorangan ngaku boleh ngaku udah jangan nggak cengar cengir udah lalu anak batur mah ingat ke anak sorangan namanya tapi lalu pemajikan batur bulis ingat kalau majikan minta minta cengir jujur kacida jalan akhirnya itu salah deui bener lu buka warung ya aku tanggut kan lu buka warung kalau kieu bener kahayang sakali mengajuran kopi iya mah hayang ngajaran kanaon atuh anteran kopi kelas makan dia ih kahluak liuk kalau bo keras ke buat buka celik itu kape cak aing deh aing coba minta jabat nyarekannya hampura hangnya hampura itu kape Pak Haji itu kape sekalian yang rokok nah aku ngopi ke udur atau waluhai betul nah boh adek kurang kapehan utami nama sing dede hampura ulah nepi ka urang kasut jalman temeuna pangampura Allah mata nu rumasa aya keneh kolot ya nu rumasa aya keneh kolot atawa aya keneh salah saurang ayo mumpung aya keneh geus eueuh mah hanjakal ngajak bu geus eueuh mah hanjakal tuh eta kolot urang jeung ubar hirup urang ubar hate urang nah cenah kolot mah eueuh aya ge mitoha sarua eta pusaka oh kolot mah eueuh aya ge mitoha sarua eta ge bu kolot urang terus dan doraka kami kohang ya sarua kuasa kolot urang mata kate naon sebabna eta mitoha ngawinkeun anakna ka urang dulu bapak mengetuk pintunya meminta anaknya untuk hidup bersamamu betul dulu bapak meminta restu kepada bapaknya betul dengan 1000 janji dan 1000 kebahagiaan tapi setelah engkau bawa ke rumahmu ternyata istrimu engkau perlakukan seperti pembantu ingat kawan istrimu bukan pembantu istrimu bukan penunggu rumah dia adalah sahabatmu dalam beribadah kepada Allah mata kade ieu salaki ulah korek ka majikan kade bo resep buka salaki korek resep ente cenah patuh mata ulah
ulah korek tuh nya kos tadi bapak ngeuleuh pemajikan batur mah tulis ketika pohon pemajikan sorangannya atuh munasabah bapak ingat pemajikan mah aya batur mah pemajikan pan diurus di modalan aya nu bapak di modalan henteu gitu kurang nu batur pemajikan batur asa pantas parigel heureun nu baturna di modalan diurus borok-borok pamajikan kebon diurus di modalan atuh alus betul mata gerak ulah korek salaki teh betul oh hoyong di modalan hoyong diurus ibu ulah bicarekeun ulah ngomong ya omong we coba bisa kita ibu beungeut na ulah beungeut pikeun tapi beungeut bereun jadi salah kita hawan hayang mere ka euceuk bisa henteu yo lamun hayang di modalan si kompak jawab dengan satu kata dong mau tidak bu dong bu dong ada kompak mah jawab pak ingin istrimu cantik ingin modalin si tarik ingin istrimu cantik modalin ingin istrimu baik ajarin ingin istrimu patuh cukupin anjir ingin istrimu solehah ingin istrimu solehah ajarin siap tapi si salaki ibu isuk panggilnya kopi mah kopi dong jadi gitu bu teman hayang di modalan kusa laki ulah pikeun kumaha carana jadilah istri yang soleha bagaimana cara kita memperlakukan suami ingatkan mereka pak ayo urang anjang ka imah mah ayo masaha mitoha teteh berarti betul ayo urang anjang ka imah mah kumaha cek salaki alhamdulillah asana aing nepi ka asar naik ieu udah nuhun deuleuh tukang kamera melong hayang cicing ari milik mah kumaha beungeut jadi bu saha di dieu nu teu kahutangan ku kolot aya we aya di dieu jelema nu teu kahutangan ku kolot aya we sok rampak aya di dieu jelema nu teu kahutangan ku kolot kabeh oke kahutangan emak urang karena saku teteh pan ya waktu ngadungkeun anak kumaha tah tanya kalau keur-keureun tah teteh sabaraha bulan ayeuna 8 oh bulanannya keur ngomojehna mun ngomojehna sare keur harerese eta hareureun sare oge atuh moal pati tibra sare oge geus bahu dak sare teh rek nang karak sieun salaki ceklat nyang gigir berat sabeulah rek nang kuban sieun budak penyet ayeuna masuk naon sare teh bari nyadak bari diuk betul terus tuh barang kata mangsa ngalahirkeun nyawa taruhanana eta kolot urang ngalahirkeun urang betul beres ngalahirkeun capek urang peuting nyusuan anak leres capek tapi nyusuan anak capek komo cenah anak lalaki mah beunyeung betul anak lalaki nya tapi sanajan ojo capek ku anak tidak kadar anak mah ukur 2 tahun pan salaki uji mah nepi ka ieu cari sapi pan tuh tukang sonsin jam rumah sabar nyengir be ya bu mata kaya tukang sonsin jam ada hari nyusu ulah kabina-bina teuing
Yuk mokot nyusu balik tapi kan coplok pentil apa majikan apa penting-penting ar neangan pentil kamu nak pentil ini orang kapan isu-isu kerja lape nah huntu di sini eta pengorbanan kolot betul pengorbanan kolot urang aya di dia bisa malas kahadean kolot can ayah betul can ayah bisa malas keadaan can ayah bisa malas keadaan kolot tapi setidaknya kita menjaga akhlak jangan sampai ucapan kita perilaku kita melukai hati orang tua terus itu nah termasuk melukai hati mertua kadek jangan sampai kita berani melukai mereka luka tilu kolot kurang tegur guru kurang saha anu sok nyaangan hati nu ngabimbing urang nu ngabimbing ibadah urang nu ngabimbing akhlak urang teh eta saha urang guru urang termasuk guru nak barudak termasuk guru nak barudak urang hoyong manfaat ilmu ibu hoyong manfaat ilmu jelema moal manfaat ilmu lamun manehna migawe suul adab sakede lamun hayang manfaat ilmu ulah suul adab maka bejakeun ka anak nu keur ngaraji bejakeun ka anak nu keur sarakola nu keur diajar boh di pasantren boh keur kuliah atawa keur di madrasah bejakeun ulah suul adab lamun wani nyapirakeun ka guru teteh anak teteh salaki teteh nyapirakeun ka guru maka ku Allah bakal dibere tilu cocoba hiji ilmu nu aya dina hate leungit ku puguh-puguh ilmu nu aya dina hate leungit tapakan menang diajar tahun-tahun teh tapakan lantaran Allah terido ka jelema nu nyapirakeun ka guru nu kadua letahna bakal dibere tumpul aneh si eta teh ongkoh pasantren lila tapi geuning teu kadeuleut tapakna buah-buah nyapirakeun kanu jadi guru nyepelekeun kanu jadi guru atawa menganggap dirina leuwih tibatan guru dan moal bisa tak aluhuran sirah betul laras maka kade ulah nyapirakeun guru jangan sampai kebodohan kita nyapirakeun guru nepi ka anak urang menjadi korban anak teteh mah dipagahan ku ustad ditajuk di madrasah unggal poe unggal peuting dipagahan ku ustad sindro jabar sarbe o jabar bau ain hajabar sarbo jim jabar mata jabar ta sia jaresia jabar ya mata sia ari ujug kalah ngaromongan ustad wajah aing mah eta ustad ilas-ilasna jika mari parasa aing di Bandung teh udunan ujug ari ka sakola mah tara ngomongkeun ari ka madrasah ngomongkeun ari ka sakola mah ieu cenah mah piknik ajar kata sabaraha 500 jual kebon bapak sia mah tas bolong jual kongkorong mah nah ayo leutik nu bungsu ngobrol mak cenah cak ustad cenah mah udunan meuli karpet pindah sia ngajina sama ustad cenah we ikhlasna cenah anta we udunan aing pusing ya ngadengena ge cenah cenah lillahi ta'ala nah ngomong aja kade suul adab kalau jadi guru maka aja bakal dicoba ketilu cobaan hiji leungit ilmu na tapakan dua letahna tumpul tu bisa nepikeun ilmu nu katilu bakal dibere hirup fakir maksudna dibere hirup fakir kalau hursin guluduk kahadap sieun cacing maksudna fakir silungan kahadap akaran nauzu batak lamun karunya ke anak ulah suul adab kalau jadi guru nusok mere ilmu ke anak-anak kurang kade ulah lebih ke anak kurang jadi korban gara-gara kebodohan kurang
rumah sakurang mah butuh, betul? Rumah sakurang mah butuh, antak kade ulah suul adab. Tilu disebut kolot kurang, mata ulah nepi ka urang kaasup doraka kalau jadi kolot kurang. Nu terakhir buka opat jelema nu meunang hampura Allah mah adalah musahinun. Saha bu? Naon musahinun? Musahinun teh jalma anu pendendam. Saha? Jalma anu nyimpen dendam. Cirina dendam teh nepi ka nyicingkeun dulurna tilu poe tilu peuting. Teu ngomong, teu ngajak ngomong dulurna leuwih di tilu poe tilu peuting. Ari keheul maka jelema wajar aja boga perasaan ieu nya. Kurang keheul ka jalema wajar. Teu mau mobil ngahalangan bae. Atuh wajar karena ge boga perasaan ieu. Tapi nu teu wajar mah nepi ka nyicingkeun tilu leuwih di tilu poe. Mata eceuk keheul ka salaki 2 poe mah teu naon. Ngan lamun leuwih di 3 poe goreng mata wayahna keheul kumaha ge ka salaki, keheul kumaha ka pamajikan. Ka 3 poe mah sing bisa api-api bang, sing bisa api-api soleh. Tuh. Kan ge kadeukeuna jadi solehnyaan. Insya Allah. Catet nu kaopat nu teu meunang panghampura Allah teh musyahinun nu nyicingkeun dulurna, tatanggana, barayana, sobatna nepi ka leuwih di 3 poe. Kawan, ingat mata da ari urang pasti karena lagi hirup pas ya mah aya wae, ribut mah aya wae, betul. Tapi ulah nepi ka leuwih ti 3, ulah leuwih ka 3 poe sebab kan itu na haram ceuk. Teu meunang ceuk tadi oge sing gede hampura. Kartos ieu teh. Kartos ieu teh. Yuk mumpung ngariung Pak. Mumpung ngariung Bu. Hiji silih hampura. Maka memeh bubar mangga. Ngalieu ka sisi kagigir. Kasisi kagigir, istri sareng istri, pamegat sareng pamegat, mangga. Lieu kasisi, lieu kagigir, katukang, kapayun, kahareup. Ai kahareup teh naon? Oh, kapayun teh ai duit kapayun. Kalieu kapayun kapengkernya. Kasisi kakenca kakatuhu sok sasalaman heula. Kedalkeun hampura nyi, hampura ceuk, hampura bu, hampura teh mangga. Hiji, 2, 3. Sasalaman kalah melong ka aing. Tah urang teu nomor tah. Oh, henteu. Sok sasalaman heula. Hei, kameramen, sasalaman buru. Atos. Sasalaman. Sok. Tukang warung sasalaman. Oh. Bila perlu tukang warung mah jaloba tu ngomongkeun. Sok sasalaman ka jalma. Kumaha tukang warung hampura aingnya, kadang-kadang tara mere nganjuk. Tukang warung. Heeh, keluar we jalan akar tukang warung. Entos sasalaman entos. Nah, silih hampura geus. Nya, tinggal silih doa. Silih doa ke. Angkat pandanganna. Angkat pandanganna, Bu. Encakeun HP-na, simpen HP-na, nu ngarokok paehan. Rokokna lain jelemana. Sok. Encakeun. Sok. Tumpulkeun sirahna masakan istirahatkeun hatena reureuhkeun heula hatena ulah
maran cabang ka mana meundi ulah maran tayangan ka mana meundi fokus karena hati kurang masing-masing. Sejauh ini hidup kita adalah pengorbanan orang tua. Salila ieu hirup urang teh menang kolot merjuangkeun, lain menang urang. Tapi ka ayeuna urang hirup di masyarakat, aya nu dijadikeun tokoh masyarakat, aya nu dijadikeun guru ku masyarakat, aya nu dijadikeun puntangan pamuntangan ku masyarakat, aya nu meunang rasa hormat, aya nu meunang rasa ajen, nu boga kamuliaan, nu boga jabatan. Emut eta teh lain kagagahan urang, lain kapinteran urang, lain ilmu urang, tapi eta teh barokah di kolot-kolot urang. Bilang gitu maranehna teu pernah ngasaan kasuksesan urang, teu pernah ngasaan kesang urang, tapi nu jelas hirup urang kesang kolot urang. Urang neangan duit nepi ka ngocor getih, nepi ka kolot mah teu pernah ngasaan, tapi nu jelas hirup urang ladang getih kolot urang. Para sepuh sadaya hadirkeun rasa rumasa dina hate urang bahwa urang teh kahutangan kudu jadi kolot nepi ka ayeuna urang can bisa males kahadean kolot. Tapi sanajan kitu niatan dina hate bahwa hirup urang teh mudah-mudahan jadi amal soleh dan jaran anu ngocor keur kolot-kolot urang. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten ibu rama abdi mugi ngapunten guru-guru abdi astagfirullah rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten pasangan hirup abdi mugi ngapunten putra putri abdi astagfirullah rabbal baraya astagfirullah Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi Nun ya Allah Pangeran abdi mugi ngapunten dulur-dulur abdi mugi ngapunten
tetanggi abdi astagfirullah minal khataya dugi kayin karaos keneh kanyaah sepuh urang bela na indung jeung bapa urang aranjeunna satu acan gaduh putra satu acan gaduh putri garagah garulis asa tapi saenggeusna gaduh putra putri nepi ka poho ngarawat anak sorangan nepi ka poho ngarawat awakna sorangan indung urang nepi ka poho memeres awakna sorangan balas sibuk memeres anak balas sibuk ngurus anaknya lain indung teu boga pangabutuh lain indung teu boga kahayang tapi indung sok ngaheulakeun pangabutuh anak lain indung teu boga kahayang tapi indung sok ngaheulakeun kahayang anak indung ngurus anak leuwih ti 5 leuwih ti 6 kabeh kaurus kabeh kabiayaan tapi naha anak 5an ukur ngurus indung hiji kadang-kadang teuing kaurus teuing bapak sanajan bapak urang teu pinter ngabahasakeun kasih sayang lewat kata-kata tapi sadayana kuningan beak tanaga bapak urang keur kabiayaan hirup urang keur ngajamin hirup urang keur ngajamin masa depan urang nepi ka panyakit nu aya dina awakna teu karasa apal-apal geus deukeut ajal nepi ka nyawa kapisah jeung raga saking kusibuk melaan pangabutuh jeung kahayang anak bu bapak lamun urang teu bisa nyugemakeun indung bapak urang minimal sing akur runtut raut jeung dulur baraya emut papatah kolot indung urang anaking kade emak miharep kanyaah maneh kadulur komo maneh budak panggedena sing jadi pamungkeut keur dulur nu sejen maneh anak pangkolotna pangsepuhna pangcikalna sing jadi kali pamungkeut keur dulur nu sejen ulah gara-gara harta maneh nepi ka misahkeun getih ulah gara-gara dunia nepi ka maneh kaburencai duduluran getih maneh jeung dulur maneh teh sarua getih emak kade ulah ari kadulur nu beunghar mah dianjangan ari kanu miskin diapilainkeun ai dulur nu beunghar mah dihormat ku maneh ai dulur nu teu boga ku maneh disapirakeun ari dulur nu boga dunia mah dipikaseran ku maneh diajenan ku maneh ari dulur nu teu boga nu kadar tukang ngacul kadar ngandelkeun panitah batur ku maneh disapirakeun bahkan ku maneh teu dijadikeun patokan kadek maneh sing silih ajenan silih hargaan bejaan salaki maneh ulah ngahina dulur bejaan pamajikan maneh ulah ngahina dulur sebab aya naon-naon mah angger dulur nu sok pangheulana geteng ngarawatan urang pangheulana ngalongok dulur urang mun aya karepet kieu kitu dulur nu pangheulana babantu mudah-mudahan teu kapati-pati Allah ngahijikeun urang dina hiji rahim nyaeta rahim indung urang muga-muga Allah ngahijikeun deui dina surgana Allah urang jadi pependak deui jeung dulur adik lanceuk urang amin ya rabbal alamin. Sanajan sareng tatangga urang sok getreng sanajan jeung tatangga sok pasea mudah-mudahan urang bisa silih hampura amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Bifadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.